Jadi kieu, lamun kasetan mah begitu mengucapkan la ilaha illallah, lamun kasetan mah ngaduruk. Lamun kana diri mah jadi bercahaya. Jadi aurana teh bercahayalah kumaha, lain ningali hideung jeung bodasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yumadu bihaqqin fil wujudi illa iyyahul karim. Alladzi man tawakkala alaihi kafahu wa man amana bihi hadahu wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka natlu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala ta'ala wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala hina raja'a fi qaswati Tabuk, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafsi. Ngelangkungan pengajian manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahu manaqib anu dicontoh ku guru agung urang sana pangasaba anu Syekh Ahmad Sohibul Wafat Al-Jilani bin radhiyallahu, diutamikan kehormatan keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, oke kehormatan kepada pengurus yayasan, pengurus LDTGN GMPSI Bubelana, khusus dari kehormatan disanggakan ke pengurus Masjid Jami Abi Khalifah dikawit Bapak DKM beserta jajaran anak. Oke kehormatan disayogikan kanggo pengurus LDTGN GMPSI Bubela anu aya di wilayah Kecamatan Cimangun.
oge kahormatan diutamikeun bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat anu sami hadir dina raga sejak syukur sareng khidmah. Syukur ka Allah khidmah kanu parantos maparin bekal hirup jeung maot ka urang sadayana. Ngalangkungan talqin zikir kalimah la ilaha illallah kanggo nyampurnakeun ibadah syariat urang anu dilaksanakeun ku urang ti mimiti alit ti mimiti tamyiz saacan balik diajar salat nepi ka ayeuna masih diajar keneh wae. Alhamdulillah sanajan masih diajar keneh wae kaakhirnakeun urang sadayana ditakdirkeun ku Allah kalawan qadana Allah ngalangkungan takdir ayeuna dilebetkeun kana ranah nu dicandak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ngamalkeun kalimah tauhid, kalimah anu agung, kalimah anu akbar, kalimah anu istimewa, yakni kalimah la ilaha illallah. Pamugi sadayana wabil khusus penyelenggara manaqib pengurus Masjid Jami Abi Khalifah sadayana, para ikhwan akhwat oge ibu bela anu ngolah kangge persediaan pengajian manaqib sing sami-sami dilebetkeun jalmi anu ngikuti ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan ibadah syariat sareng ibadah hakikat. Hadirin wal hadirin dimuliakeun ku Allah, para al-mukarram al-mukarramah, para sesepuh manaqib, sesepuh khotaman, penyelenggara manaqib, penyelenggara khotaman. Di baros ngaharewa seula tadi teh ka kersana Ustaz Aufik kuno sanes sing tausiahna gitu. Nu kahijina bisi boseneun ku abdi wae gitu. Tadi teh sateuacan ngawitan teh ngaharewa seula ka pengatur waktu penata acara ka karasan Ustaz Didin. Mangga kuno sanes abdi mah hoyong hadir we hungkul. Nu kahijina bisi boseneun ieu deui nu dakwahna teh. Anu kaduana rada kaserang ieu sakedik teh kaganggu kesehatan. Mangga bilih kuno sanes ternyata wayahna cenah kitu paksakeun insyaallah ari keukeuh wae mah kitu pilih cek Ustaz Amung teh meuni ku maneh we dakwah teh cenah kitu bilih kitu mangga bade usaha tos diniatan di bumina oge dina motor teh sieun teh pangrahnya abdi mah rada kurang sehat kan orang seretkeun asli anu sanes di jalan teh geus ngobrol. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun ka abdi kedah ngobrol sareng bapak-bapak ibu-ibu sadayana. Pamugi teu ngirangan rasa hormat ieu deui nu tawasiahna. Sok sanes ieu deui biasana gitu. Biasana lain biasana kadang cek dina katerangan cek Ustaz Amung teh mah gitu. Jadi anu deket ijabah ku Allah teh sanajan saeutik tapi istiqomah cenah kitu. Kadinya we ieu mah nu dakwahna matuh cenah. Sok mati cenah nu matuh mah cenah gitu. Cek Ustaz Amung eta teh. Nu matuh mah sok mati cenah kitu. Bahkan di lembur kayak kitu teu wele-wele sim kuring suatu kusaha atuh bisi bosen cenah teh. Manaqib teh aya 25 berarti 25 sim kuring teh tausiah teh sabulan teh 25 peuting sok bayangkeun Pak sabulan di dia sabulan sakali ari luar teh dia kan ieu teh malam Rebo kadua sedangkan malam teh eusi sadayana sanes kosong di nu limana teh
Nu limana teh sanes kosong. Dianggo malam Jumaah khotaman, di pribados dianggo diajar Quran, lagam Quran, tajwidan gitu. Kangge anu priyogi ikhwan akhwat. Malam Salasa dianggo khotaman, malam Salasa kahiji dianggo manakiban di simkuring, malam Salasa kadua dianggo khotaman biasa sareng tabaruk ngaos miftahus sudur wengi tadi. Malam Salasa katilu dianggo manakiban di pangsor, uih manakiban dikir 10.000. Uih manakiban itu teh dikir 10.000, sanes 10.000 ku 10 urang sanes 10.000 ku nyalira gitu. Uih manakiban teh teu tiasa pegat datos dawam teh tos aurad abdi gitu, tong diturutan aurad abdi gitu ya mah daripada cicing gitu. Tah malam Salasa kaopat sateacan ka pusat, malam Salasa sateacan ka pusat. Khotamantam entong diturutan bisi capek dages karesep abdi eta mah gitu, bisi badan nyobian hadir mangga gitu. Sing kieu teh calikna. Anu ngaos ya latifna teh 16.641 Jepang ngerasa parah mah TNI teh sakit tuh gitu. Cangkel kene nangtung jadi TNI. beda calik di tempat ibadah jeung calik di tempat umum benten seperti kieu nonton sepak bola Liga Inggris misalkan jeung calik di masjid nonton sepak bola mah 2 jam kiateun sok dikir di masjid setengah jam langsung ngalengut insyaallah. Nah, ulah diturutan eta mah karesep abdi. Jadi lain pagawean disebut resep we gitulah. Moal nyebutkeun ibadah bisi majarkeun sombong resep we gitu. Resep amaliyah gitu. Maka anu bade hayu, anu moal entong moal kuat, moal mah gitu. Kok manggeus nyebutkeun moal kuat urang mah tak entong. Tah gitu janten sanes kosong. Tapi eusi gitu. Nah, ayeuna manakiban 25 tempat. Kadang nu hadirna teh Pak Ustad aja teh teu bosen ngadenge dawah kuring 25 peuting gitu. Untung atuh. Untung teu barosana teuing eueuh deui gitu. Allahu akbar la ilaha illallah. Uih deui kana tasakur binikmah. Waqtosim kuring uih ti pasantren. Masantren dina salafiyah, masantren dina mantek, masantren dina fikih khusus. Uih ti pasantren kawin. Geus kawin henteu langsung dakwah, henteu. Biasa we ngarintis heula. Nah, henteu seperti ayeuna jadwal unggal peuting pengajian kapungkur mah tina sasasi teh sakali paling rotinan usadamu gitu paling teh paling banter sasasi 4 kali paling banter eta teh. Da pengajian bapak-bapak mah saminggu sakali di mana-mana ge meureun. Saruanya ibu-ibu bapak-bapak saminggu sakali meureun. Nah, dengan barokah kalimah la ilaha nepikeun ka teu kaladangan gitu ya tuh. Sok nu ngodang simkuring geus ditargetkeun. Peuting aya nu nanya, ajengan tareh muludan kade sok lawan nu ngadang kana panggung rek ditolak ayeuna mah beak waktuna geus kitu. Laras tuh Pak Ajat saksina bendahara saksina. Setiap aya nu ngonang tausiah ka simkuring punten moal tiasa gaduh jadwal manakiban. Terkecuali ngomong kieu, wios lah abdi mah sesana we cenah, sesa manakiban waktuna. Dah, mun kitu teu naon gitu. Sesa manakib, simkuring fokus kana manakiban kade, lain heureuy ye. Lain heureuy. Meureun aing ngaran dina panggung mah amplop ge kantor, bosan mung meureun. Lain kadinya. Hidmah ka guru agung bahwa nyebarkeun kalimah la ilaha illallah wajib hukumna. Lain fardu kifayah. Fardu ain kan. Sabab lamun jalmi maot teu nyanak la ilaha illallah, maotna henteu husnul khotimah. Henteu husnul khotimah. Henteu alus katungtung lamun maot teu nyanak la ilaha illallah. Naon nu jadi perkawisna? Bapak Ibu nu mulya, upami katingal mukasafah qalbu urang
rasa urang dibuka muka sapah ku Allah di dunia teh eueuh nanaonan aya ge la ilaha illallah. Nu ditincak la ilaha illallah, nu ditubruk la ilaha illallah, nu digoleran la ilaha illallah, nu diluhur la ilaha illallah. Nah, nu dan dina diri la ilaha illallah. Sok tingali dina diagram latifah, dina dada urang aya naon? Aya la ilaha eta dina diagram latifah garaduh teh di bumi. Baroga ikhwan meureun. La na ka mana geuning? Ilaha ka mana? Ilallah ka mana? Sadayana gaduh dina dirina mah kitu. Sadayana bade kafir, bade muslim, aya eta nama. Atuh teu aya etaan moal hirup. Aya eta nama. Ngan aya nu dibuka, aya anu henteu dibuka. Nah, urang mah dibuka jadi apal. Cing rek nanya, ari meh ka Suryalaya apa latifah teu? Tuh, pan jauh. Sami si mungkur henteu. Padahal kitab mah gaduh, kitab latifah ipis. Nang meser 3.000 perak baheula keur di Santiong. Diajar ngaos kitab latifah teh. Teu disebutkeun latifah na mangan posisina didinya aya si anu gitu. Iblis si anu. Nah, 2017 dibuka ku Allah rasa hayang simkuring hayang ka Suryalaya gitu. Nya ditalkin kalimah la ilaha bahan geus aya ya lamun rek dagang teh mosa namung roda geus aya bahan geus aya ngencan bisa ngolah gitu. Matak begitu ditalkin teh nya lumpat langsung. Dan geus boga bahan. Lamun dagang teh mah geus boga bahan sim kuring mah kitu. Begitu ditalkin langsung hiber gitu. Lamun teh mah manggih naon atuh nya? Manggih sesuatu. Begitu di bejaan jalana, wah langsung ngelumpat. Bisi kaburu paeh hayang mah cing teh kitu. Sekasana mah kitu. Ah matak tong aneh. Nah, cenah pan anu geus lila masih anu nah aya nu anyar jadi ketua LDTKN, naon alin ka hayang. Tiba lagi teu hayang. Geus 2 periode jeung ayeuna jadi ketua LDTKN teu hoyong. Ngan kunaon atuh dengan berkah karomah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu meureun tah si eta boga bahan si eta mah gitu. Begitu dibere talqin teh mernahkeun kalimahna teh da geus aya bahanna. Meureun engke ameh cepet ngolahna kitu meureun nyapanya. Gitu. Logikana mah urang dibere sampe ku Pak Ate mah sampe teh dijieun comro da bisa nyeun comro Pak Ate misalna. Ari kusim kuring dijen kicimpring jeung ku pasar opik da bisa nyieun kicimpring gitu. Maka tergantung posisina ditalkin teh tergantung posisi urang. Da la ilaha illallah mah sarua ayaan sadayana oge. Tergantung ngolahna. Anu tos ditalkin teh ye, uih talkin teh aya nu langsung ngamalkeun mokbrok deui kan gitu aya. Aya nu ngamalkeun terus manteng aya. Aya anu balik kieu teh sare aya teu ngamalkeun gitu. La ilaha hiji penting mah ditalkin heula we penting mah. Sabab Bapak anu mulya, Ibu nu mulya, upami urang teu ditalkin punten saebu punten. Ruh Al-Qudsi moal bisa balik ka Allah. Sedengkeun ruh teh aya 4 lapis, anu 3 ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, nu 3 eta nginduk ngilu ngait kana ruh Al-Qudsi. Seandaina ruh Al-Qudsi teu tiasa uih ka Allah, maka nu 3 oge moal bisa uih. Itu maksudna. Keungna teh sanes main-main talqin teh. Akidah bertorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya menurut paham simkuring nguatkeun akidah bertauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Memang kumaha kitu? Memang kalimat tauhid dengan hiji, la ilaha jik tayangan deui bisi ayam. So pangneangankeun harti amaliyah anu seperti harti la ilaha illallah.
Pan kieu pihartieuna teh secara sapinah we secara dapiki. La ilaha teu aya pangeran anu wajib diibadahan. Saknyana ku sabenerna dina nyana, dina ayana illallah terkecuali Gusti. Coba pangneangankeun kalimah nu hartina ciga eta. Sok aya kan mangihan kan. Namun aya dengan hiji. Itu disebut bertauhid ke Allah teh ngeuweuhkeun ka sakabeh pangeran anu dina kalbu urang loba teuing pangeranana. Nah make loba yuk urang buka ieu karangan Syekh Mursyid Kamil Mukamil pangarsa Abah Anom ngadawuhkeun dina kitabna dina kitab Miftahus Sudur jilid kedua bahasana kieu at-tauhidu yahriku syayatinal insi wal jin. Bertauhid itu akan membakar setan-setan anu aya di manusia jeung setan-setan bangsa jin. Bertauhid teh itu dina kitab tasawuf. Naon tauhid teh? Nu bieu. La ilaha illallah. Ulah simkuring sok bingung kana diri lain ka batur ya. Aing ngomongkeun batur moal ngeunah. Sok bingung kana diri hari bareto kumaha nya bertauhid abdi kitu cek abdi ka abdi. Bahkan ka santri, ari akang baheula tauhid kumaha nya. Ongkoh bertauhid ka Gusti Allah tetapi teu apal kalimah tauhid. Apa mah apal tetapi henteu ditanam kalimah tauhid. Rek bisa sampurna kumaha tauhidna atuh. Nu dipelak wae ngaco sakapeung hatena teh. Ngaco teh mikiran nu lain gitu. Komono teh dipelak. Cing ari urang memeh ka Suryalaya. Gak usah namung. Ka mana eta hate? Reker salat, reker jarah ka marana eta? Ka pasar, ka pasir, ka pabrik, kana pagawean. Ulah bohong lah dasar wajan sim kuring meureun. Iya nu paling keheulna mah keur salat. Iya nu paling anehna mah keur salat teh Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Engkau Allah Maha Besar. Tapi dina kalbu aya keneh nu leuwih besar daripada Allah. Naon eta nu diingatkeun ku urang naon keur salat. Lamun kersana Bapak TNI ingat kana tugas. Aduh. Isukan tugas di anu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Aduh, teuing kaburu, teuing moal sieun macet. Misal punten pangarsa saya, misal gitu ya. Kemungkinan terjadi seperti itu kemungkinan. Satu acan ka Suryalaya. Kumaha satos ka Suryalaya masih kena aya? Ngeureuyeun masih kena ayanya. Hadir salian ti Gusti dangukeun Bapak anu mulia ameh paham. Da simkuring mah lamun taos ya, hayang jelas lah gitu. Lamun dek koreksi tah ieu keur di YouTube kan, koreksi na YouTube. Rek kiai syukur datang ka bumi simkuring. Ustad salah sok atuh omekeun. Pan kitu ngeunah. Daripada ngomekeun ngeunah diomekeun. Ngomekeun mah hese Ustad amung kudu neangan keterangan, kudu neangan alatna, alfiahna, jurumiyana. Wah, pikir maning diomekeun ngareuna. Dengan sungguh-sungguh berdasarkan jurumiyah, alfiah memahami ieu keterangan teh. Sakali deui, jalmi bertauhid itu akan membakar setan bangsa manusia jeung setan bangsa jin. Terbakar entos. Ngan sanes mati terbakar teh dalam arti tidak berkutik. Jadi henteu bisa mawa wujud urang kan awon kitu atulah. Pan teu kaopan geuning wujud teh, ieu teh cikeun eta salat. Datang teh ka imah lain paknya cek pamajikan teh ka urang naon mah lain eta si eta cikeun meuli mobil enak geus meuli motor ti mana duitna cikeun eta salat geus ngaco deui wah ya Allah ya Rabbana ya Karim Masya Allah pan salat teh inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar nah eta kapahsaan kamungkaran teu kabendung padahal salat teh cikeun buktos teh Pak, Bu, buktos teh tanpa kolbu teh gitu. Maka dengan bertauhid terbakarlah sifat eta gitu. Tidak akan muncul karena terbakar. Salajengna li'annahu karena sanyana kalimah tauhid la ilaha
illallah, ditetapkan bertauhid dina qalbu urang jeung dina lisan urang. Narun lisyayatini hiji ngaduruk ka pirang-pirang setan, wa nurun lil muwahhidina nu kadua jadi cahaya ka jalma-jalma nu ngamalkeun kalimah tauhidna. Jadi kieu, lamun ka setan mah begitu ngucapkeun la ilaha illallah, lamun ka setan mah ngaduruk. Lamun kana diri mah jadi bercahaya. Jadi aurana teh bercahayalah kumaha, lain ningali hideung jeung bodasna. Ada Pak Ustad Amung marada hideung misalna, nu dawah marada bodas. Misalna lain eta. Kajen teuing hideung ari ngamalkeun mah kana kalimah la ilaha illallah, lisan jeung qalbuna kaluar aura. Kajen teuing bersih rarayna ari teu kaluar cahaya mah medem gitu. Upami bade ngabuktoskeun Pak, upami bade ngabuktoskeun aura dipotret grasok. Dipotret ku HP ngajajar. Ngajajar nu bertorikoh jeung nu henteu grasok. Sok bisa bercandan. Leresnya tuh tukang foto apaleun tukang foto. Nah, ieu nu dakwah mah mencrang wae gitu. Apaleun pasti. Moal di aku ngan pasti gitu. Nya dibandingkan jeung nu teu bertorikoh sok pamantri we. Pamantri baheula jeung ayeuna benten renengkeun jeung nu teu acan bertorikoh benten dina kamera katingal cahaya sanes keur kieu dina hasil ngareneng sedengkeun pamantri marada hideung misalna nu sejen mah bodas nah dina foto mah bet kaluar aura leresnya tuh tukang foto nu apaleun gitu sok ayeuna mah kieu setan nu kumalayang kunaon beunangna ku panon urang mah teu panggih ku kamera mah panggih. Aduh, aya kunti, cenah cek barudak gitu. Tuh nya ku kamera kengeng nanya. Nya, ieu kere kamera dunya, engke mah ieu lain engke ieu teh keur di kamera ku Gusti Allah, keur diliput ieu teh. Sim kuring sabar kali nyampeukeun. Teu entong make hadis mah panjang teuing, teu pati-pati diuk eta jalma di hiji tempat berzikir ka Gusti Allah terkecuali diliput ku malaikat. Ditungkep ku rahmat Allah, didikiran terus ku Allah, diliput orang setiap hati keringetnya diliput ku Allah. Masya Allah. Cobi hiji teh bakal ngabakar ka setan sehingga setan terbiasa berkuasa nyana kana kamaksiatan. Anu kaduana bakal janten cahaya ka eta jalma nu ngamalkeun tauhidna kalimah la ilaha. Terus jalma teh ngaku bertauhid, naon da bikin bertauhid ka Allah pangeran mah. Lain ka itu ka ieu. Tapi kana manakiban nyarek, nya bertauhid gitu. Aya nu kitu seueur kade. Aya nu kitu. Dalam mah kudu ahli dalam deui. Ari ahli dalam teh nu apal kana dalam. Cing rek naros, aya urang apal kana dalam teu. Sok pangnegokeun Ustaz Amung hate abdi ka mana ayeuna. Tuh, teu apaleun. Itu apaleun dalam. Tapi Syekh Mursyid Kamil Mukamil terangan dalam najalmi. Urang sing bunga atau sing bagja. Sugan urang geus ka surya teh nyepelekeun kana guru kita henteu, kan henteu. Leuwih hidmah bahkan kan. Kan tadi akibat teu hidmah ka guru karena setan pinuh kan itu. Sedangkan la ilaha illallah rek nyingkahkeun setan anu ngahalangan nikmatna ibadah. Berarti lamun urang geus ngamalkeun la ilaha illallah ka guru ge leuwih hidmah. Ka inung bapa leuwih hidmah itu. Inung bapa nu aya bakal ditepungan, inung bapa nu geus ngantunkeun bakal dijarohan. Lamun dina hate geus eueuh nu ngahalanganana. Apan jaroh teh kasaean. Tapi nabat ngojot ka inung bapa eta makam gigireun imah pira oge? Sabulan sakali ge tara. Padahal gigireun bumi makamna teh. Teu Ustaz Amung, ari Ustaz ngomongkeun saha? Ieu ngomongkeun ieu. Tuh Pak Ustaz aja terangan, maka mertua sim kuring mah pipiran bumi. Tuh Pak Ustaz aja terangan. Lain ngomongkeun batur Ustaz Amung. Eta teh mertua dua-duana dipipir dikuburkeun. Tapi ngajarahan, bahkan Kiai Mama Nahrawi dipipir. Di pipiran bumi, tetapi ngajarahan sampai ke 2 bulan, 3 bulan. Allahu Akbar, ku poek-poekna hate abdi.
Tetapi saatos ngamalkeun kalimah la ilaha kajen teuing di mongor lamun saminggu teu ka mongor teh asa tegenah gitu. Wah, tuh dah itu mah cangkang cenah kitu, lain bid'ah jarah teh. Teu naon, da pahamna nepi ka dinya entong nyalakeun. Da toriko mah tanyalkeun pangajaran nepi ka dinya pahamna kitu. Da urang mah geus panggih pahamna bahwa jaroh itu ngaduakeun indung bapa jeung iktibar kana diri bahwa urang teh bakal kitu. Nyata nu dicirian kutu tunggul, tah didinya cirina lain didinya. Ruhna mah ngan cirina didinya, ruhna mah di alam kubur. Alam kubur mah buah di dieu, kan alam ngaranna oge. Itu mah tutunggul mah ciri kuburan. Maka segala sesuatu ge kudu apal ciri. Soho rek ka bumi ka perumahan teu apal nomorna kapanggih moal. Nya kitu maksudna teh jaroh teh ka tutunggulna dicirian ku tutunggulna tah didinya bapa anjeun, tah didinya indung anjeun. Ruhna mah di alam barja, ari alam barja mah boa dina hate urang. Boa di dieu alam barja teh kan alam ngaranna oge. Alam mah lega meureun. Itu mah di kuburan cirina tah jaroh kana cirina di dinya bakal aya. Sabab moal jauh tina ciri. Seperti wujud moal jauh tina ngaran. Upami ngagoran pamantri nuju aya pamantrina. Ngagoran DKM ada 2 juta aya DKM-na tuh berarti ngagoran teh anu aya ngaran moal presot jeung wujud sapertos urang dina hate nyebut jenengan Gusti hopi nu 2 kalimat dijalankan berarti urang nyebat-nyebat jenengan Allah ngaran moal pisah sareng dat berarti lamun hoyong terang dat Allah ingat teh ka Allah di mana ingat berarti urang keur panggih jeung Allah lamun teu ingat teu panggih. Jadi orang dikasuriakan di pasantrenkeun deui ieu teh ngan pasantren ruh. Mata guru agung zikrun fakot di abah mah dikir hungkul elmuna mah ti ajengan nu sanes we. Coba bijaksanana mursyid. Coba lamun mursyid teu bijaksana lamun lain kok kami sok ngaji fikih di dario. Kan gitu, Bro. Dikir di dario atuh ajengan moal kabagean. Diborong kabeh mah. Mata sok anu kieu ya. Sudah di mana-mana kiban dataran rangkeun fikih sana kitu. Apaan fikih mah alas ajengan. Maknya kudu dibeakeun ku sim kuring. Atuh sim kuring ngabahas fikih mah dia engke ari bapak-bapak engke pas ngaji di guru-guru bapak masing-masing di lemur-lemur. Meureun jadi kieu ieu mah geus ngadenge waktu mana kiban bakal gitu. Jadi di nama kiban sebenarnya terus ngamaripatkeun diajar ngamaripatkeun qalbu ka Gusti jeung lisan diajar ngucapkeun la ilaha moal beres susaramu da sae waktu nanti sakit heula we moal si panjang ieu ngagantung ka dieu kade ngagantung ulah disebut anggeus kaluhur teu pucukan kahanap teu akaran keterangan teh lain keterangan nyampaikeunana ku sabab saepeun waktu sim kuring da biasa tarawih teh setengah jam ieu tos langkung 40 menit hapunten dina kalangkungan kakirangan kalepatan dina waktos atuh mugi sakedik nu didugikeun kane abdi tadi kita terus makan diri sorangan ya mah kitu nya hayu urang sasarengan mengakui bahwa urang teh masih kene seueur ngasupkeun pangeran selain ti Gusti Allah dina qalbu urang bersihkeun ku kalimah la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.